anu ngaranna Kabayan. Jajaka anu basajan pisan. Pagawean si Kabayan nyaeta jadi patani unggal poe di sawah. Hiji poe manehna mikir hayang ngarobah hirupna, anu bisa disebut poek. Manehna nyoba mikir kumaha carana sukses. Hiji poe di sisi sawah si Kabayan keur diuk ngaduakeun nasibna anu teu hasil. Capek ya Allah, bosen pisan atulah ngan nyebutkeun eta gerakan perubahan ka ieu mah. Teu lila dua babaturan si Kabayan, si Cecep jeung si Wendy datang. Kabayan, kala. Bere Wendy 10 detik keur seuri atoh. Assalamualaikum. Salam, biasa we atuh wen salamna menit centil. Ih, Kabayan menik kitu keur dibejakeun ka si Mama hayang. Ah dasar anak mama. Kunaon atuh Kabayan teh meuni radodet kitu ditingalikeun teh. Ye Cep, maneh teu ngarasa bosen kana hirup maneh. Bosen naon atuh Yan, da Cecep mah biasa we. Kitu Cep, maneh teu hayang hirup siga batur sara sukses bisa ngabagjakeun kolot jeung meunang awe nu geulis, maneh teu hayang. Nya hayang atuh, tapi da takdirna kieu kalem we. Eta mah meureun takdir Kabayan anu goreng. Syukurkeun we. Ih, Cecep, da Wendy mah satuju anu hayang si Kabayan. Tuh Cep, si Wendy ge anu makhluk astral anu asal usulna teuing ti mana ge bisa ngomong kitu. Ari Inggris kumaha deui? Nah, ari Kabayan meuni nyebut makhluk astral ka Wendy teh. Ih, keheul. Nah, atuh resep teu ningalinya sobat-sobat urang siga si Kiwil si Bopak bisa sukses piraku urang henteu. Heeh, tapi kumaha carana coba bari meureun. Lamun urang bener-bener aya usaha mah pasti bisa atuh. Jadi urang kudu kumaha atuh ieu teh? Aya ide teu? Suka tah ayeuna mah. Mending urang balik ka imah ayeuna mah. Urang babarengan mikirkeun kumaha carana meh urang bisa sukses. Heeh, bener. Ayo atuh, Wendy oge hayang mandi susu ieu teh. Geus gandeng, ayo balik. Kabayan, ayo. Iteung balik, pas tepi di imah, pas iteung keur sasapu buruan imah, bari sura-seuri, datang si Abah. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Alah anak Abah teh kunaon seuras-seuri nyalira. Naon atuh ari Abah da iteung mah teu sura-seuri nyalira. Geus kasmarannya anak Abah teh. Ah, Abah masuk ngaya-ngaya. Jujur we ulah era-era ka Abah teh. Ah, Abah mah meuni kepo. Abah mah da kepo teu. Abah mah meuni alay. Ah, dek kitu wae geus. Abah mah dek pundung. Ah, Abah mah kitu wae ge meuni pundung. Ah, dek pundung pokona mah. Ih, Abah mah meuni kitu. Gandeng lah. Abah capek. Abah tungguan iteung. Geus kitu teu lila datang babaturan iteung. Astagfirullah, ieu mah Abah jeung budak tim sarua alay. Era atuh era teu. Aya masalah naon ya teung? Ah, biasa we si Abah sok ngepoan da iteung mah teu resep atuh dikepoan. Nya hampura iteung ya Allah. Cie-cie heuh tadi teh kunaon sura-seuri sorangan teung? Pasti gara-gara si Akang tadinya. Naon sih kenal ge henteu? Bisa wae, kan jodoh. Tapi jujurnya manehna teh rada menarik-narik hate iteung nya mah. Ah, enggeus bari ge moal panggih deui. Cup da jodoh mah nu apa? Cek afgan ge, jodoh mah di tangan Tuhan. Saenggeus latihan boyband, Kabayan jeung Wendy pulang ngan si Cecep cicing di sawah. Da teu percaya si Kabayan bogoh ka si iteung. Geuningan Kabayan teh bogoh ka nyi iteung. Teu bisa dianteupi mah. Cecep kudu ngalakukeun naon nya. Ayeuna Cecep apal, lamun jalan alus teu bisa dicapai, jalan kotor ge dilakukeun ku Cecep mah. Cecep kudu ngadeuketan heula abahna ieu mah. Samemeh dipeulaan ku si Kabayan. Belum ae. Di jalan, Wendy penak jeung si Cucu, babaturan iteung.
Hei anjeun, Hah, non ka abi? mohon ka anjeun, ieu teh leres bakal nasi itu. Nya, muhun bade non kitu. Wendy bade minta tulung, Minta tulung non atuh geulis. horeamna disebut geulis. Hambur atuh bade minta tulung non maneh. Ki katitipan surat ti si Kang Kabayan keur nyi iteung. Oh, siap-siap.